di tahun ke tahun teka rasa ternyata orang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulya cek Kangjeng Nabi, fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggulna bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Dipanjangkeun umur mudah-mudahan. Asa-asa amin lagi. Maksudnya supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana ti tanggal 1 nyambung datang ka Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi. Hese bandinganana tamah keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah unggulan terhadap hamba. Ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban bae sakitu luar biasa. Mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Dibejaan ku bejaan anu komo mun henteu. Bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna. Hiji shin, 2 ain, 3 ba, 4 alif, 5 nun. Hiji-hijina ngandung harti. Shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah, mulia jeung tutulung. Pohara bulan Sya'ban, bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah, mulia anu luar biasa. 3 ba al-birr, nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah, aring layeut dedet. Nyaah wa binun, nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu teu bulan naon kieu bae urang. Pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul.
Tah di bulan Syaban ieu aya nisfu Syaban. Nisfu Syaban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rewahna Salasa berarti Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok malaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang kitu geus nini engekeun ku ceuli ngajina ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15 na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Dah jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake takarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Eta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Saban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caang ya sapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih, teu perlu kasep, pokona menu penting etana teger. Paeh eta teu berarti. Eta lamun geus paeh mah bahaya, nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ya nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu tah paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang da ngora ieu. Paeh teh haten teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupa anu kitu. Paeh teh haten. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh haten. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat kredit Nio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Meuli deui gede atuh kuari. Modar tapi hati dari kos paeh tapi hati ini jelas makula mah tuh keur ngahijing nu para rawi mah
kediriung-riung kuno paeh mas. Ya uno tuh buka TV aja kau bagian 5 nu penep TV dah. Jadi pak kula mah kuari kediriung-riung jeung modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan teh geus lokoda salat teh ngahayal. Masyaallah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep, ka maksiat ulah pati resep, komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep, kabelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin-amin urang-urang. Handakeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi tuh amat ya kami minta siapa dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu make perep siapa iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae. Eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul gua lihat eta gara-gara tepa anta kos gitu. Masya Allah segade kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat tawabin, mantap salat tawabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, kurang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beres salat mambo. Ilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae. Biasana ahli-ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban. Jang nyana doang urang mah urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk sok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali deui ulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah minum sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa kamata
Masya Allah. Ulah ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui. Lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu salat keur penting. Jadi ieu balukarna ieu teu bari leumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, ieu sambarangan we teh Ki Uci. Ni papisang. Aki-aki geus pokona teu bari leumpang wae geus pokona mah. Nandak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah we kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke, ulu di mana, awak di mana. Lantaran itu sholat udah batu husu mantap diulah khusus merena tajang kurang mau ulah sekali deh di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udang nade segede bakul nyana ngajakan sholat di Saban ulah mau ditanya pan siapa milu aing mah dilarang emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum teu nyaho bae kiai ulah-ulah bae geus sakit itu kan gitu. Dasarnya jadi bacaan hukum lagi. Itu ngaji henteu. Ada kitab di lockdown tapi lah sekolah sanawiyah. Bismillahnya ona naon. Oh begitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu menang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah nih. Ulah hukum Nabi dah. Bagus. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT bagus besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak atena si kiai rusak pae eta atena sebab eueuh dipakah kahayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang aya atau aya wali nikah mitoha berarti kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa saha nu nyaho kiai eta bisa depaan zikirna takorubna deusna sahanunya eta kokolot bisa nepaan tiisna urang kata tamuan ku bupati mah hareuda kata tamuan ku menteri hareuda kata tamuan ku gitu camat hareuda tiis teh eta kadeuleuna doang ngamplop jada 500 sejuta 2 juta dunia kene urusan komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat datang ongko merek untuk goblok baca camat tungtungna mati tajong baca camat di goblok
sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Saban kata tamuan anak ku malaikat Jibril alaihi. Masya Allah. Mudah-mudahan orang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula maulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut. Kayak bakal terakhir orang bakal kata tamuan ku malakal maut. Sing ade teman. Malaikat pamungkas teman. Terus kumaha kiai malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kaset, mun anu kaset sing ade. Mun amal orang jore bangsa ngeredit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak sing ade bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan hideung ya. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ka anak, anaknya ka indung, luhur atasannya ka bawahan, bawahannya ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikan nama meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana mah. Dan seukur saceul meureun boga karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teh kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang kena sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Bagum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kanjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kanjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kanjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh kilba anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah.
tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan mikeun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Kahinan atawa dukun tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu mikeun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak kebebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majana gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun kana zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina. Yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu siga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngahampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyakian riba, teu ngalaksanakeun ridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah teh. Ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun tukang sihir, tukang taroh Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheureun pisan, termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheureun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasaja kiai. Yang kiai malah nya mun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba akal walidain atawa nu keheu ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malaman nisfu Saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pamimpin nama. Wah cenah ulah Golkar bae meureun nu sajana sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Kainden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang, mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum
Iya nu tadi dicaritakan mal benang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan teh akilah riba hampir kabeh. Hampir kabeh ku ari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentek. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup kene. Umur penyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang urang ngarumpak aturan Gusti Allah sahanunya ho can anggeus kreditan paeh. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik. Gede tapi kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang ku ari geus teu dianggap teh. Nu minum arak mah ku urang teh di uyak ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank atuh sarua bah ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus. Ya Allah. Tuh kitu nya sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailatul nisfi min Sa'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi su'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sa'ban. Wah, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Keluar. Cek Allah ka malaikat keluarkeun merdekakeun geus ulah dina neraka bae. Bi adadi syuuri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam manis Sa'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu fiha ila musyrikin hiji jelema musyrik malam manis Sa'ban sakitu agungna tetep nya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qatiya rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam manis Sa'ban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun tah. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu Sa'ban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sa'ban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama
loba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekak kita kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula jana iko hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kalau maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca Yasin, maca kulhu 210. Etik tah maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca Yasin, nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kiai je kula mah kulhu ge patek trok bae. Saya memang ngeuka beuki meureun ieu. Patek trok bae cenah kiai maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar masa itu astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Ki cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajeun kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabade ku aing kajeun kumaha. Kabade. Anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Sa'ban berjamaah ngadulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan lah tah. Talora maghrib mah jeung isya rada bisa, subuh bieu berat ya subuh. Subuh doang ya, masyaallah. Eta geus deui leuwih ringan cenah. Kiai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah ku aing. Eueuh deui geus. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu Sa'ban kajon teh ku ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pakai tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu Sa'ban pareuman. Trek ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantap ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1.000 ka mata. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui. Ngomong datang ka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1.000 ieu malam nisfu Sa'ban ke ceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui. Jaipongan melulu ya diceuli teh. Oh masyaallah keur ngorana tah. Nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Sa'ban ya 1.000 ka ceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot. Astagfirullahalazim. Eta istighfaran 1.000 irung terus sungut geus buku sungut manggeus geus loba jasa tah manggeus. Gibah teh jeung sajabana sungut 1.000 kemudian beteung 1.000 terus dubur 1.000 kubul 1.000 suku 1.000 leungeun 1.000 kemudian atuh ayeuna mah gol teh 1.000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1.000 deui jangru 1.000
10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 tak sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tas isa coba aing utur kiai teh aja sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja Masya Allah gitulah malam nisfu Saban ramekeun ulah obrol-obrol nanaon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare mantap eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau orang istighfar 10.000 atau orang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus tah malam nisfu Saban besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener sama tolol atuh ngaran beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat piceun kos kada itu teh siapkeun tasbih atau Al-Qur'an atau maca sholawat malam nisfu Saban komo nu geus kolot mah besi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu jaloba jasa panyakit ieu cing manis geus aya kemudian asam urat geus aya ya puyeng geus aya ya asana ya asana moal ka bawah teh kapanggih deui lah jeung malam nisfu Saban geus gunakeun malam nisfu Saban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bae ya sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala maca yasina dek berjamaah di masjid di mushola di majelis taklim mangga dek sorangan bae di imah dek jeung keluarga bae mangga dek di masjid sorangan mushola mangga silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana perasaan urang silahkan